Aduh, alhamdulillah setelah setahun lamanya gajihan oge aing si RT ingetin. Aing boga hutang ka Wadoyok inget wae euy. Bayar di tangan enak. Sani teh meni ucul mah pisan ieu teh kamarana itu. Poe Senin kieu. Pacara gitu. Nah, si Odi. Dings. Kenaon mana? Cicing. Siapa cicing wae atuh. Terus aing kudu salto nya usaha sia teh atuh. Sia ge jadi hansip kan kikituan we kurulang kuriling jiga naon. Aing tes gajian alhamdulillah. 20.000 anjing satahun rek ganti aing. Sudi teuing aing teh sudi abrag-abragan. Siapa eta ge aing teh jadi perangkat desa kieu-kieu. Aing mending kena ngajendog molor. Lah inting mana nu Mang Doyok Sia teh nanyakeun Mang Nur, nanyakeun Wadoyok. Pananya perlu ka Wadoyok. Ya atuh langsung ka imahna cek aing mending kudu nanyakeun ka aing. Pan biasa sudah siap bisi nguseup naon ngarit. Useup hanteu ujung we ka imahna jeung langsung. Cagaya gitu. Nyaho Aing sok aya si Cagay pan sieun. bae atuh. Sieun dikiwikeun nih. Wah, Parah sia anjing. Anak fisik goblok. tuding siapa? Antar ya? Najis. Iya, seksan. Sesan tiga lah. Saroding anjing daripada kitu macek aing dagang-dagang chicken anjing. Aing kitu we ulang-ulang teu puguh. Dek sia buka aksesoris HP cek aing sia teh. Geus bisa nambal ban mah. Aing geus gaya kieu tampilan kita sesapu pemajikan. Mau sini? Ya. Buuk berem. Celana lepis di kantong. Geus gaya kieu aing ku pemajikan tuh. Kita sesapu Ku pamajikan sieun anjing rusakna. harga diri aing leungit. Ya heueuh, eta warna deui buuk sampai teh rambut api teuing. Warna naon tuh? Pink. Pink. Aing jadi kieu atuh. Aisyah ku pamajikan mah. Lain sieun pisan ku pamajikan. Sieun aing teh bere jatah 5.000. Yo. Pamajikan mah ulah sieun. Tok sieun. Heeh. Kudu kumaha tuh urang? Anu teh sieun. Apa majikan mah sapoe minimal 2 juta. Oh. Jadi mana ke pemajikan bere 2 juta jadi aman? Bener urang mah. Bener naon ah? Bener bohongna anjing. Aing ge sarua pamajikan teh. Aing sarua. Heeh. Aing mah teh ya oge hansip kieu anjing gaji 2 juta dibikin ka pemajikan asa ceng saya teh bener aing. Ieu mah kalah Malik yang seri kan. Tidak. Lah, Geus kieu we. mungkin ah. Ih, panggil jeung Wadoyok teu? Wadoyok. Heeh. Tadi mah di mana aja di karangna keur sasapu Emang oge. panggih gitu. Keur sasapu oge. Balik. Anjing Wadoyok ge sarua berarti sunut. Awak we gede anjing. Geus lah. Tadi tuh heula. Nuhun. Cara pararuguh cai oge. Nya cai aing ini teh. Kunaon sih? Aduh. Kemana? Kemana? Poenan enak. Senin. Bagian. Can aya. Hiji 2 kilo 457. Can aya ieu ka 18 dewa. Atuh piragenan 5.000 isuk we minggu hareup dihijikan jadi 10. Aduh. Yo sanung mayar teh kumaha sih pak mayar moal ieu teh? Atunya erek. Senapan nya punya bak ya sok lunas. Dihijikan dia jeung isuk, yang minggu isuknya jadi 10. Tadi ti Wadoyok tak? Acan pugu. Sieun lagi ah. Peluas. Ai ka Wadoyok. Luas, itu luas ari ka aing luas berani sia mah. Berani atuh. Nempo Wadoyok henteu. Henteu. Nu balik. Henteu nanti. Mane geus ti Wadoyok encan. Can sieun. Lah sia mari ka Wadoyok sieun ari ka aing wani. Weuh, geus minggu hareup dihijikeun. Geus atuh. Ih, manehnya. Ka mana enak? Mantap. Nah, jadi gitu jadi galak. Awas itu bayar. Najis. Ih. Nah, aing jadi kieu. Hai, dadah.
najis nasi bunga galak oge nya tukang kredit eta suka naik teh kieu unggul boti nama galak ih najis deui Aing kakaraget tas ti cai geus mulus deui wae aing mah. Padahal mangadar sambal taing dengan saeutik. Aing teu purunsan ka cai deuna jausan euy. Capek ngos-ngosan. Cai aing mah ti tadi we. demi rinduku pelayan sepi dari wajah kekasih. Cicing. Itu marah-marah wae. Teu aing geus ti cai tadi teh geus modal. Modal. Datang ka dieu. Babuk deui Lain. aing saya modal deui. Lain ngajaran da. Asora kendang. Tengah atuh sip lah aing ke ngarungsing ke rumah Rungsing aing. kunaon atuh? Rungsing Nyarungsing kunaon? segala aing mah. Pangabutuh. Heeh. Aing kamari sebenarnya mah geus ieu Geus naon? geus menang sertifikat. Sertifikat naon tah? Sertifikat lady. Lady. Heeh. Lady teh naon? Lady. Hah? Lady teh naon? Can launching sih ngan lady teh ya lembaga Lembaga edukasi edukasi deo Deo internasional. internasional. Lulus aing kamari. Lady nya. Lady. Lain ieu teh. Ngomong-ngomong ieu mah Mang Jiwong. Pon wadoyok we. Aing maneh sip. Naon? Unggal panggil nanyakeun teh wadoyok deui sia teh naik naon Aya atuh? perlu ingke alhamdulillah tas gajihan ti si RT nya sataun ayeuna teh urang geus gajihan urang butuh ieu ka wadoyok bayar Curhat. hutang. Lamun Curhat. curhat lain curhat bayar hutang. Oh sip. Karena hutang teh sia teh tong sok hararese sia teh. Ada hutang mah kudu dibayar. Wadoyok nempot teu, nah kumaha ieu teh? Sakalian ku aing dibere papata maneh teh kana hutang teh tong sok hararese eta dan hutang geus sabaraha lila maneh. 3 bulan. Astagfirullahaladzim 3 bulan. Gusti ya Allah teuing. Nasia niat bayar apaan teh eta teh sia teh sip. Kapan urang mah gajihan ge tahun kali? Heuh atuh teh tina gaji ge tina naon we atuh lamun niat mah bayar. Kapan kawas teh apal we kahirupan hansip. Erek pangmayarkeun. Curhat. Bisa. Bayar utama ku sia. Ih, bisa ek pangmayarkeun ku Mang Jiwong cen teh. Ajis teuing aing ge loba hutang can dibayar. Sarua. Heeh. Ya, urang mah ngabejaan kana hutang teh pan. Ya, bayar. Oh, aing teh kuat yang modal ya konyok lagi. Nempot teu? Nampu atuh di ditu keur ngising. Di mana wadoyok? Di imahna. Oh, di mana? Modal mah di WC mah di imah sia teh. Nyeri pisan. Hah? Nem di- Oh, jika kan itu. naik ka mana? Hah, ek modal. Nuhunnya. Heeh. Si teh kunyuk aing keur ngambek-ngambek kayang cengir dasar banget dolphin goblok ah. Ing. Ngape kieu euy? Lulus aing. Jadi sabaraha kali rintakan aing ngising. Mulai istirahat lagi capek. Si anak geus hebat. Matna aya eta mata. Aduh, api teka ciri api kena tanah. Kruk. Buru. Poe Senin. Aing Aing engke heula atuh. engke kumaha ieu geus jam 5 kieu. Minggu hareup. Biasaan di Aing eta tambah heula, Bung. Aing modal wae. petan. Sama sok kalah ngece teh aing meni kesedihan ka aing teh. Cari sukan. Mangga sih ya. Moal aing mulus mah, Bung. Geus sabaraha balik aing ka cai mila leuleus naik tega ka aing. Wayahna ke minggu hareup dihijikeun. Hah, Ya. 3 kali. Heeh. Wah. Atuh sabaraha sia, Cip? Ngahajanna uwa euy. Nah, uwa ek naon ah? Bayar hutang pun aing geus bayar. Alhamdulillah geus gajian nih. Oh. Kena. Mana boga hutang urang? Sok geus paling 3 bulan geuning, Wak. Kelas gede. Siap, Pak. Assalamualaikum. Lah, geus aing mesin lemes kene, Bos.
Siap-siap bos atuh kelah di sakedeng deui ditempok. Oke, siap-siap. Bisnis. Heeh, kumaha? Lah ini bayar teh ya. Nu 3 bulan dulu mereka Oh, atuh. Aing ketemu ke duit teh. Aduh, Pak aing. Ingat Aing bayar cai. Jadi poho aing keur Poho. Ya, Wak. Masih hutangna 2.000-an. Pan 2000 bisa urut mari mas tepira nah kumaha. Bisa di warung Mang Yoyo. Aduh, sia. Sakitu ge aing teh. Pan inget wae, Wak, hutang mah kudu dibayarnya, Wak. Heuh, nama sing hutang 100 perak ge. Ai jalma Canridon mah kudu dibayar heuh kan aing aya 2000 mah buan geus rido aing ge. Ye, ngatuh iri doma beuceung wing. Kop lah. Heeh, nuhun atuh nya, Wak nya. Aing teh gede. Ih, pan dia ge kudu dibayar, Wak. Nuhun Wak tuh. Heeh. Tapi alus oge si Hansip jujur karena kita mau 2000 ge.